Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma halau tatsbiro. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah langkung tipayun urang sadaya muji ka Gusti Allah, bersyukur ka Gusti Allah, sarta urang ngadoa mudah-mudahan sholawat sinareng salam dilimpahkeun ka pimpinan urang ka Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta ka para sahabatna oge kasadayana kasadaya pengikutna kalebat urang sadaya. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Khatib dina khutbah nu kahiji ngaoskeun ngadugikeun dawuhan Gusti Allah anu aya dina Al-Qur'an, suratna surat Al-Isra hatanapi Bani Israil ayat 7. In ahsantum li anfusikum, lamun aranjeun berlaku hade nyieun kahadean keur diri sorangan, nyieun kahadean pikeun jalma anu sejen, maka aranjeun bakal panen kahadean akibat berlaku hade, akibat nyieun kahadean ka jalma anu sejen, maka aranjeun bakal meunang kahadean deui, babalesna teh kahadean deui, boh babales ti Gusti Allah, boh anu langsung ti papada manusia. Fa in asatum falaha, maka sabalikna lamun anjeun berlaku goreng ngalakukeun kagorengan ka diri sorangan,
jeung nyieun berlaku goreng ka jalma anu sejen, maka eta perbuatan goreng teh akibatna malines ka diri anu nyieun eta kagorengan anu nyieun kajahatan. Faidza jaa wa'dul akhirah, maka di mana datang hukuman anu kadua pikeun Bani Israil, liyasu'u wujuhakum, supaya eta maraneh eta urang Bani Israil teh bakal meunang malapetaka anu kacida pisan gedena. Waliyaduhulul masjida, jeung eta jalma-jalma anu jadi musuh Israel arasub ka masjid Aqsa, pikeun ngaruksak di Masjid Aqsa. Kama dahulu awal marroh, seperti baheula geus pernah nyaeta hiji bangsa anu bisa asup ka Masjid Aqsa pikeun ngaruksak eta Masjid Aqsa. Waliyutabiru ma'alahu tatsbiro, jeung eta maranehanana eta bangsa anu datang pikeun ngaruksak urang Israel teh maranehanana ngaruksak kana sagala rupa boh nu aya di Masjid Aqsa, boh nu aya di bangsa eta bangsa Israel. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumaah rahimakumullah, Gusti Allah ka urang sadaya masihan petunjuk kumaha cara urang hirup anu alus, hirup anu bener. Nyaeta urang salilana iman ka Gusti Allah sarta terus nyieun kahadean pikeun diri sorangan ulah nyieun kamungkaran, kamaksiatan, kajahatan. Nya kitu deui urang diparentah nyieun kahadean sabisa urang ka jalma anu sejen. Tah ku carana urang berlaku hade jeung nyieun kahadean, maka urang bakal panen hade di dunia di akhirat. Jeung sabalikna, lamun urang berlaku goreng kana diri sorangan, ngalakukeun kamaksiatan, ngalakukeun dosa, kajahatan, jeung ngalakukeun kagorengan ka jalma anu sejen, maka akibatna bakal malines ka diri sorangan. Nah, ieu ayat dikaitkeun jeung perilaku urang Bani Israil. Jadi urang nyanak pieunteugeun tina perilaku gorengna urang Bani Israil anu asalna ku Gusti Allah hirup diberkahkeun, tapi saterusna mah urang Bani Israil teh hirup salawasna aya dina kamadaratan. Nyaeta mimitina nalika ieu Bani Israil dipimpin ku Nabi Musa kalawan dipasihan kitabna Toret, dina kaayaan berkah hirup nalika keur dipimpin ku Nabi Musa. Ti mimiti dibawa pinah di Mesir, dibawa pinah ka negeri Palestina ka Yerusalem. Dina kaayaan berkah, ibadah tenang, padoman jelas. Tapi saparantosna Nabi Musa wafat, eta urang Bani Israil kalakah nyieun kitab anu anyar, kitab Talmud, kalakah nyieun tempat peribadatan anu anyar. Ku Nabi Musa geus dipimpin ibadah teh di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Ieu kalakah nyieun agama anyar, nyieun agama Yahudi.
tuluy nyieun tempat peribadatan misah, benteng ratapan, nyieun sinagog. Maka geus kitu Gusti Allah ngahukuman kulantaran manehna geus ngajauhan tina toret, bahkan ngajauhan nyieun tempat ibadah tandingan. Maka Gusti Allah ngadatangkeun hiji bangsa, nyata bangsa Babilonia, bangsa anu leuwih kuat tibatan urang Israel. Asup ka masjid, ngaut-ngaut masjid, ngaut-ngaut benteng ratapan, harta banda dirampas, sarta urang Israel oge disandra, loba dijadikeun budak-budak jadi hamba sahaya di Babilonia. Maka wewengkon Yerusalem dikawasa ku urang Babilonia. Salajengna Allah masihan deui kesempatan urang Bani Israel dipimpin ku Nabi Isa. Nabi Isa nyalametkeun bangsa-bangsa Bani Israel anu geus porak-poranda, anu geus aut-autan, geus hirup madorot. Tuluy alhamdulillah Bani Israel hirup genah deui di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Tapi nya kitu tingkah laku kajahatanana muncul deui. Bahkan Nabi Isa diayakeun percobaan pembunuhan, tapi ku Gusti Allah disalametkeun. Sanggeus wafat Nabi Isa maranehanana kalakah nyieun deui agama, nyata agama Kristen. Injil ditinggalkeun, nu dituturkeun kitab-kitab nyieun maranehanana kitab-kitab perjanjian baru. Nyieun gereja di dinya di deukeut Masjid Aqsa. Maka ku Gusti Allah dihukuman deui. Gusti Allah ngadatangkeun deui hiji bangsa anu leuwih kuat, nyaeta bangsa Romawi. Bangsa Israel dijajah ku bangsa Romawi, dugikeun ka beak aut-autan, nyebar kalabur ka tiap-tiap daerah. Ieu kahirupan urang Bani Israel ngalakukeun perbuatan anu goreng, nyaeta teu taat teu patuh ka Gusti Allah. Taya ku Gusti Allah kudu dijadikeun peueunteungeun lantaran urang Bani Israel terus menerus ngalakukeun kajahatan terus tapi ka kiwari. Nah Gusti Allah ka urang masihan ibroh, ulah diturutan eta talajak seperti Bani Israel ngajauhan tina kitab suci, kalakah nyieun deui agama tandingan. Bahkan sabaraha nabi dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, orang yang baik kalakah dibunuh. Maka kahirupan Bani Israel nepi ka iraha wae oge, hirupna moal tenang, moal tentrem, loba musuh. Nah, in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Lamun aranjeun, lamun urang berlaku hade keur diri sorangan, berlaku hade ka jalma nu sejen, maka urang bakal meunang kahadean balesanana. Tapi sabalikna, lamun urang berlaku goreng, berlaku jahat, maka eta perbuatan jahat bakal malines kadiri nu ngalakukeunana. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha
mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walau anna ahlal kitab ila akhirih. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Khatib dina khutbah nu kadua ngawaskeun Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin aranjeun umat Islam, umat Nabi Muhammad teh umat anu pangalusna kasampak umat anu pangalusna. Uhrijat linnas aranjeun ditampilkeun di tengah-tengah manusia sadunya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kusabab pangna aranjeun dipeunteun umat anu hade, umat Islam teh umat anu terus menerus nitah-nitah kana kahadean. Wa tanhauna 'anil munkar jeung berusaha terus ngahalangan nyegah tina kajahatan. Wa tu'minuna billah sarta iman ka Gusti Allah. Jeung lamun mah ahlul kitab nyaeta Yahudi, Nasrani, Yahudi, Kristen asup Islam maka alus pikeun maranehanana. Jeung di antara maranehanana memang aya anu asup Islam, contohna Abdullah bin Salam, contohna Raja Najasyi. Tapi kalau lobaanana mah bangsa Israel teh tetap kafir, tetap megang Yahudi na agama Yahudi, megang agama Nasrani, agama Kristen. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Sabada Nabi Isa Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan mawa kitab Al-Qur'an di Gusti Allah. Didakwahkeun contohna ka daerah Israel ka Yerusalem. Alhamdulillah ku kakuatan umat Islam bahkan tepi ka di zaman Umar bin Khattab Israel, daerah Palestina bisa dipimpin, dibawa ku umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab ngarenovasi eta Masjid Aqsa nu geus daud-aud ku urang Yahudi, daud-aud ku urang Kristen. Terus alhamdulillah bisa terus sababaraha kekhalifahan, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Fatimiyah. Alhamdulillah eta daerah nu geus dikuasai ku agama Yahudi, ku agama Kristen, Masjid Aqsa geus bisa deui dikawasa ku umat Islam. Tapi lamun saterusna masyarakat di dinya, utamana masyarakat Israel asup Islam, maka daerah eta bakal berkah deui. Tapi sabalikna lamun masyarakat na didinya terus megang agama Yahudi, agama Kristen, maka Gusti Allah bakal balik deui ngahukuman deui sahancur-hancurna eta bangsa. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah urang tos jadi jalma mukmin, jalma muslim, mudah-mudahan urang sing istiqomah. Amin. Terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang salawasna dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala kana jalan anu benar. Mudah-mudahan urang kahirupan diberkahkeun di dunia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran
kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.